Sampurasun wasta abi puden Sabtuni dinten ayeuna abi bade ngabahas tradisi Sunda. Tradisi orang Sunda nyaeta boboko. Tradisi anu bade dibahas dinten ayeuna nyaeta manfaat boboko atau fungsi boboko dina kehidupan sehari-hari. Boboko nyaeta pakakas masak pikeun ngabersihkeun beas. Dina kahirupan orang Sunda anu dijeunat tinu awi nu dianyam, siga kieu dianyam. Wangunna buleud anu diharapna mah wangunna kotak anu sok disebut soko, tah nu kitu disebutna teh soko. Lain ti eta boboko teh nyaeta parabot dapur wawadahan tina anyaman awi make soko jeung wangku. Nu sejenna nyebutkeun ya boboko teh nyaeta wadah sangu atau beas dina tina anyaman atawa tali wangun bagian luhurna buleud. Tur rada gede bagian handapna pasagi opat rada leutik serta make soko. Rupa-rupa boboko nyaeta boboko jingko nyaeta boboko anu make panginjing kalawan make turub tur dianyam di hade-hade make anyaman mata balik kalawan di permisi. Kalau boboko copong nyaeta boboko buntung nyaeta boboko nu handapna teu make soko berarti teu make kieu nya.